siap tempur, tabuk serang sampai lunak baca la ilaha illallah. Masya Allah. Dimimitian ku Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman teh memberikan nafaqatan azimah anu lam yunfik ahadun mislaha, mempersiapkan Sayyidina Utsman dalam perang Tabuk asyarata arafin 10.000 onta. Lamun hiji onta kuari hargana 20 juta kali 10.000 pangitukeun cepat ayo bener siap pedagang 200 tahun angin aing boga anak buah kos ieu geus coret ku aing lah 10.000 onta kali 20 juta hiji kali 2 bae kita becus sabudak paingan teh jauh teu maju-maju dagang eta baheula ieu lah pantes lamun Sayyidina Utsman ti heula ka sorgana tah pajaza asyarata arafin. Ya Allah, di samping unta 10.000 anfaqu alaihi asyarata arafin dinar 10.000 dinar. Sadinar 4 gram emas, sagram keur carita dilempengkeun 500.000, sedangkeun 10.000 dinar sadinarna 4 gram, sagramna 500.000 kali kan coret ku aing sia minggu hareup geus teu kudu ngaji sia. Masya Allah, kalkulator otak pasang. Wih, wah raja Sayyidina Utsman ghairul ibil wal khail, selain daripada onta jeung kuda seperti eta. Masya Allah, wah tis'atu bi'ati ba'ir wa mi'at faras wa ghair zat wa ma yata'aluku zat. Gila Sayyidina